Ieu surat Tobha ulah baca bismillah makruh. Ta'ud cukup ulah baca bismillah. Sebab ayat ieu teh dicaritakeun perang-perang, peperangan. Lain rahmat tapi perang geus teu kudu di bismillah. Ketika muslimin masih kene rendah kekuatanana, maka mukminin muslimin ngayakeun perjanjian untuk tidak perang bisa 10 tahun Kangjeng Nabi. Sebab ditata heula supaya kuat, gagah. Cara main pedang, cara memanah, bela diri, cara lari, cara tiarap, kemudian mengendalikan kuda, onta, eta kudu maher. Mantak latihanana. Oh, eta lah di TNI. Supaya begitu perang teh katingali hebatna. Geus lemah mukminin. Jadi aya perdamaian antara mukminin jeung kafirin selama 10 tahun ulah aya peperang. Ketika mukminin katingali geus hebat, perjanjian damai jeung para musyrikin tahu ulah ngayakeun peperangan. Kabeladiana 4 bulan ulah ngayakeun peperangan. Damai jeung musyrik teh damai. Ketika 4 bulan onaman, setahun onaman, tapi ieu kan aya anu 5 tahun, aya anu 10 tahun. Perjanjian perdamaian. Agama kan mengpeleh, agama kan rendah, tanpa gayakeun gerakan-gerakan atau kitu-kitu baik. Mentak di Indonesia hebat gerakan-gerakan Islam sebab muludan dilarang ge terus baik. Eta mah geus sabodo geus kahayangna emang nu buludan beneran, anu hayang amplop nu hayang berangkat sabodo geus. Penting muludan, rajaban terus dilarang ge ku Muhammadiyah terus baik. Di luar lain bulan mulu ge, di luar mulut-muludan baik. Komo tamah ngubalegna. Udah terus aja cenah teh. Emang hayangnya nama meureun. Teu kaburu penting beurang, teu kaburu tas subuh. Jam 12 penting mah geus biasa teman. Jam 3 masih muludan keneh bae. Jelema geus baralik geus masalah. Penting mah aya jang ongkos balik bae. Sial tah mau balik goblok. Ndek ngamu balegan sada si budak. Di urang hirup tapi hirup masjid ngayakeun muludan, mushola ngayakeun muludan, lapangan ngayakeun muludan keneh bae. Eta anu murni-murni bae. Anu teu murni, mun calon lurah teu murni kan muludanana, calon bupati teu murni kan tama muludanana, calon gubernur muludan. Oh masalah murni teu murni terus. Hirup kan di Indonesia. Nah, dengan gerak seperti eta, alhamdulillah Islam di Indonesia kaciri. Bangga ada orang di Indonesia naon? Bangga ada waktu sholat di rest area bae kan ngantri eta dek sholat di rest area. Masya Allah, berarti hebat dia di Indonesia. Bangga orang boga negara Indonesia. Di deuleu saya nu sarolat ieu barang di deuleu ku urang. Sarolat tanya ke orang, ini dari mana? Saya dari Serang. Itu Serang. Iya, ini pegawai apa? Bukan pegawai saya mah Pak. Kerja enggak, tani enggak, dagang enggak. Oh pantes. Itu syarat pasti. Tanya dia rombongan ini, di mana ya? Habis di Pandeglang. Ini ke mana ya? Ini ke Bandung sana. Iya sarolat dia. Muhun sakjana. Iya gua rombongan naon dia? Ya, rombongan dagang tapi bangkrut kabeh sakjana. Benar di sarolat bener. Aya deui teh jelema tanya goreng. Sir ka mana ye? Ka Bandung. Ieu make salat frustasi cekeuna goreng. Oh. Si ieu dagangna teu maju, si ieu teu boga pagawean, si ieu frustasi. Nu sarolat kitu bae kabeh. Nu sarolat. Tanya ke orang. Hari itu nungguan bae teu salat saha? Itu mah pagawe PNS. Sos tolol da budak. Ngandahan nungguan. Keur head meureun da budaknya. Jalan laki. Salat.
Sakapeung waktu mah di urang jelema gedean ge sarolat bae aja. Sarolat TNI we TNI. Sarolat, polisi salat. Mantak di urang mah teu aman kumaha polisi ge salat. Polisi lagi salat. Aman di negara urang mah. Ditangkap, nego, keluar deh entak sakitu ge deureus keneh bae. Masa keneh nego keneh bae. Maling motor, asup kanya ke polsek. Nego, iya. 2 poe geus keluar deui bae. Aman kan berarti? Aman kan? Tanya sih bisa keluar. Oh, alhamdulillah berkat Pak Anu cenah. Eta bisa aman gitu. Bagi 2. Oh, iya. Motor bagi 2 aman. Baheula atuh mah. Baheula kuali paras bro. Anu jelas kan aman di urang mah. Ye, lamun urang neuli di Korea tembak mati, Cina tembak mati. Sok nu korupsi tembak mati, negara bener maju, tapi itu aman kan? Itu aman. Tingkat pembunuhan di Amerika paling tinggi sedunia lantaran ieu pistol aman. Naon gitu ngaranna bebas bisa dibeli kos HP di mana bae. Atau tingkat kejahatan paling tinggi di Amerika, di Inggris lantaran bebas senjata. Di Indonesia Masya Allah kajen nu korupsi mah tanggung jawabnya anak di akhirat masing-masing. Nu maling kajen tapi kan aman di urang. Tingkat pembunuhan paling rendah sedunia di urang. Paling rendah di urang mah dibandingkeun jeung negara-negara sejen mah. Jih, atuh nu korupsi miliaran bae kuat kaleulempangan ka Imah Raya. Aman. Gila Indonesia. Wallahu alam ku aman-aman teuing teh si Indonesia. Kos eueuh anu ngageugehan we negara teh. Kos eueuh nu nyeklat, aman. Tapi lamun rakyat maling boro-boroan senda jepit bengo ya nih. Masya Allah nuluhur ka ditu nuluhur ka dieu. Siapa apa dihanteman cenah kula. Emang naon kasusna maling naon? Senda jepit. Ya Allah, si itu mah nu kadenge miliaran triliunan. Kuari geus bisa beberangkatan deui naik mobil. Si itu mah nu miliaran triliunan. Geus bisa ka Singapura bolak-balik ka dieu. Si itu mah hambalayah tuh miliaran triliunan aman-aman baik tapi urang nu handap ya Allah kasus senda jepit bengo kumaha teh negara aman lah negara urang tah guys perjanjian mukminin jeung kafirin damai tergantung kumaha sikona situasi jeung kondisina. Tetapi ternyata Gusti Allah nurunkeun ayat bara'atum minallahi wa rasulih. Ia adalah merupakan suatu pernyataan keputusan perhubungan damai langsung minallahi wa rasulih ti Gusti Allah jeung Rasulullah kasaha ilal ladzina hatum minal musyrikin ka para musyrikin anu anjeun jarang dijanji damai. Apakah ahdan mutlakon perjanjian secara mutlak atau make perbatasan 10 tahun 5 tahun setahun 4 bulan kurang atau leuwih auduna arba'ati asun awfaqa kurang ti 4 bulan leuwih ti 4 bulan nah ialah Gusti Allah kita dibubarkan perjanjian itu mantap sihu hei cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka para musyrikin tenang baik itu anjeun lempang di muka bumi wahai ayyuhal musyrikun fil ardi 4 asyhur 4 bulan mulai Syawal awal wa Syawal, Habib, Haji, Muharram, tenang, moal aya peperangan. Tetapi setelah eta wala amana lakum ba'da. Tidak ada keamanan untuk para musyrikin setelah 4 bulan. Ngayakeun peperangan deui. Adu kekuatan saha nu menang jang ngaluhurkeun agama Allah. Nu mentak Allah ngainstruksikan seperti eta atuh supaya agama luhur wa'lamu jeung kudu nyarah anjeun annakum ghairu mu'jizillah
nyana rajin kabeh teh moal bisa ngapaskeun Allah ya teh yakna moal bisa ngaluputkeun karena siksa-siksa Allah tetap bakal disiksa ku Gusti Allah wa anallahu mukhzil kafir saenyana Allah bakal ngahidakeun ka para kafirin di dunia di perangan dibunuh di akhirat bakal dibelem di neraka jahanam masyaallah instruksi ti Gusti Allah hayang luhur negara Indonesia tatap kudu neuleuh ka agama kudu neuleuh ka negara lain Korea nu matak maju korupsi sikat habet ulah mentang-mentang aman negara dek dikumahakeun negara dikumaha Jepang nu matak maju luar biasa korupsi gantung tembak di Indonesia lamun pas kitu masyaallah tenang urang jadi rakyat teh urang mah hayang tak kitu teh jah urang mah anu nembak ieu malah nu ngagantung korupsi di mana tuh paling kiai korupsi duit sholawat ente teh mah mal ditembak lah paling di kurungan lah 5 poe aja pede ke mana di kurungan di mana di polsek emang kunaon kasusna sholawat beak kabeh hujana oh wajar lah cek masyarakat lah wajar lah tuh sekali wajar 2 kali kurang ngajar teh budak tah iya ya negara teh kudu boga ketegasan maju korbankan sabaraha pejabat anu kudu dibunuh digantung korban agama luhur setelah korban Kanjeng Nabi Musa alaihissalam membawa umat di Israel setelah perang jeung Firaun Kanjeng Nabi Ibrahim membawa luhurna agama dirina kasusah Khalilullah setelah dibelem ku Raja Namrud korbankan Masya Allah karim pengorbanan moal luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sehingga urang kuari maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim terus dibaca Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem heula ku Raja Namrud kadeuleuh ku seluruh umat sanggeus saparem henteu gegeraan dibuka reungit jeung laleur di luhur numpuk heula kadelehina Kanjeng Nabi Ibrahim di mata jelema tapi setelah dibongkar Kanjeng Nabi Ibrahim kerkerek di jero seuni perjuangan anu luar biasa luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sabada dihinakeun heula ya Allah atuh kainaan mah luhur naon ge Kanjeng Nabi Musa alaihissalam luhur Kanjeng Nabi Musa teh sehingga dibere tongkat ti Kanjeng Nabi Syuaib sebagai mitohana anu tungked eta teh ti Kanjeng Nabi Adam ti Allah di sorga tungked dage langsung di sorga Kanjeng Nabi Musa mah anu bisa ngarupa jadi orai leutik gede kumaha kahayang Kanjeng Nabi Musa geus urang mah kuari make tungked meuli tadi mingguan tah meuli tah geus meuli keterok datang ka ieu mah coba tungked robas ya ulah-ulah jadi orai atuh laleur bae heula uyak-uyak kan tungked Kanjeng Nabi Musa pohara nah Kanjeng Nabi Musa jadi luhur gitu diabadikeun di Al-Quran emang kumaha gitu Masya Allah perjuanganana luar biasa timbulna Kanjeng Nabi Musa ngelawan Raja Firaun sabaraha ribu orok anu dibunuh pikir ku otak sok geura Kanjeng Nabi nyaritakeun luhur Kanjeng Nabi Musa pengorbanan di negara Israel saat eta teu meunang aya orok lalaki bunuh sabaraha ratus sabaraha ribu timbul Kanjeng Nabi Musa setelah ribuan orok anu dibunuh luhur Kanjeng Nabi Musa pasti aya perjuangan Bung Karno luhur di Indonesia Masya Allah perjuangan anak geus teu birek deui di Indonesia datangkan diabadikeun luar biasa di sejarah Indonesia Bung Karno Hatta jeung pejuang-pejuang anu lain setelah naon loba jasa nu gugur ribuan bangsa Indonesia anu digencet anu dipicis anu dibunuh dibom dan lain diseret luhurna Bung Karno setelah ribuan manusia jadi tumbal kabeh luhur Bung Karno kuarin agama urang dek luhur kumaha lantaran urang ngahep-hep aya berkoar urang mah dek dibere amplop saudara-saudara sekalian beres alamat balik deui ka dinya
aya naon Ki Budoli sorban tinggalin cek gorengan amplop kurang gede mana tambah penjahat mah nu kitu tuh Masya Allah maluhur agama maluhur agama kudu luhur soteh loba anu korban heula Kangjeng Nabi urang luhur kumaha eta kaluhuran Kangjeng Nabi urang setelah di Isra di Mi'rajkeun ku Gusti Allah bulan Rajab ayeuna setelah Kangjeng Nabi di Israkeun di Mi'rajkeun balik kap cuman 2 jam jelema kabeh tercengang pemikiran sadunya dicaritakeun di dinya sakadar Mekah sadunya nyaritakeun Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi lalakona minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha saat eta sadunya jelema pemikiranana beras korban kabeh masa sih korban pemikiran korban akal korban wawasan Yahudi Nasrani sadunya korbankeun apa iya setelah eta kakarak luhur Kangjeng Nabi jadi keluhuran Nabi keluhuran Rasul keluhuran pejuang setelah sabaraha nu dikorban-korbankeun karak luhur nah urang kuari dek luhurkeun agama haju cara ricing di mana luhurna kanyahoanana luhurna kiai setelah datang tokoh-tokoh ka kiai nyana teger bae hiji bae nilai kalimatillah tanpa aya embel-embel mung ka dieu hiji bae tugas aing agama melalui pengajian tak sakitu deuk dibere 1 miliar embung 2 miliar embung jauh nu merena ieu 3 miliar embung apaan si eta mah teu dibere ge menta tamapan bahaya deuk di mana luhurna agama yang mentanya nama make proposal asal kiai geus menta make proposal geus lain teh kaluhurkeun agama teh makos kitu juri kiai teu kanyahoan luhurna agama lamun ku Gusti Allah teu didatangkeun heula tokoh-tokoh partai ti Golkar ti PDI ti datang mawa bingkisan lamun hayang we ya cak Allah kakarak sakitu naon dikorbankeun ku sia tuh cak Gusti Allah kakarak sakitu bae ge sia dikorbankeun naon kitu dikaluhurkeun agama sakedeung deui coba ge bener bae datang deui ka dinya kamari mangan 100 juta kuari 50 juta nah katilu kali tetap 50 juta suarana geus lain kiai kumaha sih negara di Indonesia ya itu negara urang urus aku urang henteu maksudna ieu loba aturan-aturan hukum geus loba omong geus bae pokona mah urang laksanakeun bae kamari mah lain gitu ngomongna kiai kumaha sih eta korupsi tang urusan kiana urusan urang bae masing-masing bae kamari mah kiai gagah amat sih ngomong-ngomong korupsi ganyang korupsi ngomong kiai ai kredit haram kamari mah haram ai kuari mah halam beda bahasa deh beda eta kunaon eta teu kuat berarti eta ai kuat teu biasa bae bere bo menon detik bude ya wallahu alam lah gede mah sial teh kiai goblok kudu aya nu dikorbankeun nah ieu cek Gusti Allah hai Muhammad lamun terus bae kieu ngayakeun perdamaian deuk iraha munculna agama sarua jeung kitu cek Gusti Allah luhurkeun agama aing cek Gusti Allah luhurkeun Islam carana perang adu kekuatan di medan laga karak bara'atum minallah sekanjeng Nabi wahai para musyrikin 4 bulan masih tenang-tenang setelah 4 bulan tidak ada keamanan cak para musyrikin pan urang akan perdamaian tinggal perdamaian adu kekuatan orang perang kami lillahi ta'ala ngalurkan agama Allah jadinya mempertahankan ego ayo kunaon maka 4 bulan teh langsung nyana supaya mikir apakah dek milu ka Islam kan udah dimaksudna mah lain perang nah tunduk ke agama lain perang nah Kangjeng Nabi anu dimaksudna nu dimaksudnya supaya nyana berbalik tina agama kafir supaya jadi iman mukmin tina kafir supaya iman lain perangna lamun nyana arasuk Islam taya peperangan ketika nyana henteu daek Islam perang
wa'lamu annakum ghairu mujizillah kajawakeun ku anjeun sanyan anjeun teh moal sama sakali ngahindakeun ka Gusti Allah fa iti adabi tegasna bisa luput tina siksa Allah moal tetap bakal disiksa ancam jeung saknya Allah anu ngahindakeun ka para kafirin di dunia dihinakeun disiksa melalui perang paeh bakal nya kafir nya paeh di neraka di akhirat ka neraka di mana kau boleh Masya Allah nah iya wa adzanum minallahi wa rasulih turun deui ayat wa adzanun ieu teh salah sahiji ieu teh adzanun salah sahiji pengumuman ilamun merupakan pengumuman ti Gusti Allah wa rasulih jeung ti Kangjeng Rasul ilan nas ka manusia yaumil yaumal hajjil akbar dina poean haji akbar yauman nahri tegasna dina riaya nun annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh Masya Allah turun ayat ieu ka Gusti Rasul titah ngumumkeun ka para manusia-manusia idinya Kangjeng Nabi ngutus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya ngalaksanakeun munggah haji beserta para mukminin tapi Kangjeng Nabi na teu munggah haji dina taun eta cuman ngutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji Amirul Hajj hendak kuari di negara urang aya Amirul Hajj teh Kangjeng Nabi waktu eta di Madinah ngutus ka Sidina Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali supaya mawa umat berangkat munggah haji Kangjeng Nabi nanti nu ditunjuk sebagai Amirul Hajj pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maksudna kita nyampaikan ke orang Mekah khususna umumna nu hadir di Mekah sampaikan pemberitaan pengumuman langsung ti Gusti Allah jeung ti Rasulullah ka seluruh manusia yaumal hajjil akbar berangkat betak di dia dijelaskeun wa qad ba'atsan nabiyyu Kangjeng Nabi ngutus aliyan sina ali minas sanayane wa hiya sanatu tis'in setahun deui ka maot tahun 9 langsung berangkat ke Mekah ngalaksanakeun haji panjang caritanana langsung di Mina Sayyidina Ali nu dititah nyampaikeun naik ka batu jelema ribuan saat eta ti saantero Kangjeng Nabi na kan teu milu tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek milu tahun terakhir Kangjeng Nabi pupus ayo Sayyidina Ali langsung nyaritakeun amanat ti Kangjeng Nabi ieu nyampaikeun wa adzanun ieu adalah merupakan satu pemberitahuan pengumuman langsung ti Gusti Allah ti Rasulullah ke seluruh manusia yaumal hajjil akbar dina poean haji akbar Sayyidina Ali nyarita hiji annallaha bari'un minal musyrikin wahai seluruh manusia bahwa saenyana Gusti Allah bari'un geus pecat lubar bebas tina perdamaian terhadap musyrikin tidak ada perjanjian damai hiji dua wa rasul Allah Muhammad sarua bariun ayat 2 nomor katiluna amanat ti Kangjeng Rasulullah langsung wa la yahja ba'dal musyrikun teu meunang orang-orang musyrik setelah tahun ieu ngayakeun hajian 4 wala yatufa bil bait uryan ulah aya nu tawaf di Baitullah sataraja 4 eta hiji sampaikan bahwa annallaha bari'un minal musyrikin 2 Rasul ge bari'un minal musyrikin 3
menang munggah haji orang musyrik setelah tahun ini obat menang aya nu toab sataranjang saat etakan lalaki awewe lamun toab di Baitullah kan sataranjang itu makin naon susu gubal gabel mah iya kan eta we make ampok-ampok toab eta orang Yahudi orang Nasrani teh kos kararitu nah Kangjeng Nabi kita nyampaikan amanat ka Sayyidina Ali aslina teh Gusti Allah sebab tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek ngayakeun hajian haji wada dan mantak haji mah kabeh akbar bae umal hajil akbar urang mah kuari aya julukan lamun Jumat bae wukufna haji akbar padahal mah haji mah akbar bae sebab nu dimaksud akbar teh ya aya haji asgor aya haji asgor aya haji akbar aya haji asgor mah umroh sebab umroh mah ngan sakadar itu ihram tawaf sa'i selesai cukur asgor tapi ai munggah haji mah aya wukuf aya jumroh ngaranna haji akbar geus lamun hajian akbar bae umroh ngaranna haji asgor kos kitu teh asli nama tapi kuari geus jadikeun tren bahwa haji akbar mah di mana wukufna poe Jumat sebab Kangjeng Nabi haji wada Jumat eta nu jadi ukuran padahal mah lain geus pokona asal munggah haji akbar bae akbar ngan teu akur jeung wukuf Kangjeng Nabi hungkul masalah hiji sampaikan Allah tegas mutuskan hubungan damai bejakeun Muhammad ulah aya damai-damai gitu Kangjeng Nabi langsung mutuskan hubungan jeung para musyrikin gua Kangjeng Rasul ge kitu nomor katiluna musyrikin teu meunang aya anu tawaf teu meunang anu hajian setelah tahun ieu cek Sayyidina Ali eta kan memancing permasalahan anu tadina damai musyrik menang hajian setelah tahun ini tidak ada berarti kan bakal perang kajen kuku bahagia katilu kaopatna teu meunang tawaf bari sataranjang sedangkeun urang Mekah makan tawafna bari sataranjang lalaki awewe nah eta kan memancing permasalahan nyana senang berarti kan nurut ka Kangjeng Nabi nyana teu senang perang berarti opat فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ mun marane tararobat tina kakupuran berarti iman atuh fahuwa tobat khairul lakum itu masalah leuwih bagus nama kuari mah tobat bae milu ka Kangjeng Nabi Muhammad iman tobat masalah dua wa in tawallaitum lamun maneh marareng wa tidak iman teu daraek awas diancam perang berarti fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah jauhkeun ku aranjeun kabeh bahwa sanjana aranjeun teh moal bisa ngepeskeun suama sakali wabehan ge ka Gusti Allah bahkan Allah anu bakal nyiksa ka anjeun wa basyiril ladzina kafaru bere pangbubungah Muhammad bejakeun jelema nu kafir teh kunaon bi azabin alim ku siksa anu pohara atuh lain pangbubungah tah ngomongna bae bungahkeun ku siksa